Bingung ya, euy. Ada yang pagawean eueuh. Sapi dari dua. Bedok ya, waduh. Duh, sapi tinggal dua. Tanah dirampok deh. Jangan gawe wae ah. Syukur-syukur aya rampok pisan paling. Bon dirampok, kumaha ya? Mana euy jadi dama sugih mah atuh munggi kayak tasnya meuli mobil. Salah. Yang pagawean ke mana ya, Nya? Sawah garing, siring garing, duit garing. Ampun, hirup kieu teuing, Gusti. Ih, asa jelema kamari. Ini. Itu jangan kamari lain nih. Ih, asal eko angkat kamu kapak kumaha kumaha ye. Mohon mah. Ih, mana Mas juga kanca sekolah. Saha maneh? Saha yuk, saha? Terkenal. Ngehidung kulit. Ngali. Oh, lain. Sok kenal. Sana. Jauh sana. Si Gana jelema anu kamari. Wah, aduh yeun beres ya mah. Naon saha maneh ih? Pura-pura ih. Saha maneh? Saha? Aya bukti oke nu mana mah? Tok. Aya kamari urang dibegil. Kamari mah amplop gitu sia. Woi, Hajar. Bodyguard hajar. Bodyguard hajar. Oh, wani-wanian mana? Oh. kurang ajar itu barudak emang. Awas ya kowe. Saya buru-buru kan jual ya terus taman teu masa kan lagi ngirikeun. Ayo jal kesang Pak RT jal. Kasih orang semua operasi plastik banget nak. Aduh. Istri jeung anak ican di Paraban. Ini diberi kapuk. Mungkin ke Pak RT ya kuduna. Saya itu mencium aroma kelapa. Naon sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Gimana? Oh, di dia, Mang. Oke. Suka mana nih? Hah? Enggak usah kenal kemarin. Maknya. Diuk lah diuk enak. Duk. Enak. Mana Duk? Duk. Enak, itu kan. Etang si Paraman heula naon eta dieu? Geus kitu gandeng. Apa aing bebas. Namu tanah geus kitu. Oh, Payah heula. cerai butuh mana namu? Emang cerita orang yang jual tanah mah. Ya kumaha terus? Alhamdulillah orang saya kemajuan. Di desa heula nu kepentingan. Maneh ka dieu naon? Oh iya, orang rek aya kebutuhan nih mah. Terus Anak istri can biasa can madang ya. Can Asa madang. rek di Paraban make kapuk, asa teu mungkin. nah, ayeuna teh the point bae. Ka dieu rek naon coba? Oh, nginjem kebutuhan. Yo, ngomong yo. Hengan ngomong. Mau duit tuh? Aku sih teu. Oh, kurang itu duit mah. Tapi sana masih ada di proses kan dijual surat tanah yo. Murah aya 50 miliar mah ya. Tapi nyangke yo nungguan duit dia kayak kurang di mah. Ya. Tapi orang asa kenal kamaran ini. Ih, udah deket-deket bawa tawa. Asa kenal orang. Maknya saha
kenal. Kurang lo jarang di kampung. Kemana biasa kenal. Anjing bau yo. Tuh, saha maneh? Saha? Dia ngadon gelut naon. Geus mang man didek naon. Memang cerita orang yang jual tanah mang, tapi mau syarat naung tanahnya dia di bawah sih mang. Ya, dicek lah bisa. Poek yo. Atuh iya. Oh, maunya. Suratan kemarin mana? Atuh surat nikah dibawa oge tak. Karena syarat nikah lah. Atuh iya. Oh, ini. Yo. Mang, sok usia dibaca heula. Coba dicek lah kurang. Pokoknya 50 hektar tanahna. Nah, rapot dibawaan ka dieu. Mahnya mana? Iya juga anakna. Waduh, Si wah, itu. ya. Terus waduh, coba geus minjem duit ka bank. Coba dicek lah coba. Kurang. Anakna saya. Oh, lu kurang ya mah. Kan gopet gitu. Waduh, Bapaknya pokoknya. ganteng. Kurang mah ganteng. Lo. Kumaha ya? Swear. Ya mah rapot. Mahagan gan. Berarti tuh bisa teh rapot dijual. Tapi Bisa bisa tuh. kalau lagi jual. Makanya lah pura-pura kaya. Waduh, terus kumaha ya bayar pakaianna? Terus pinjam ka bank deui. Kumaha ya PRT? Waduh, terus kumaha ya bayar HP, kacamata nginjem ka bank gitu kumaha bayarna? Mana? Oh, batik mana kamarnya? Ngadahar ngabeakeun itu. Nu di Mana mana? urang? Nu di mana? Lu di saung. Kira. Wah, bagus ya. Tuh, Ada. urang mah kamari ki hilap mang, hilap eta mah keur laper. Geus tenan ada hilap mah. Teu nanaon? Yang geus sayo deui isuk deui. Isuk deui, isuk. Oke, sip. Assalamualaikum. Ayo naon rame-rame? Mana gadis bapak ya orang jomblo ya? Pak, ini baru udah kan tadi ya Pak, duaan ya anu ngajombrokan orang ya tadi ya. Ya Allah. Maneh leutik sopan. Bulu eta dicekelan. Eta dipitrahan bulu. Naon lah nih? Nih. Anjing. Naon menang dikumbah ieu teh. Geus lain mah bubar bae. Gandeng di dieu. Urang turun jabatan bae lah selang jadi RT. Geus lah, balik kabeh. Anjing bau. Ayo balik. Balik. Bau. RT lagi. Tamu malah gelut ieu. Teu sopan teuing. Bau. Balik, Bro. RT lagi bau. Balik. Balik. Kunci. Turun jabatan mendingan. Aduh lapar euy. Madang. Madang. Lapar deh. Innalillahi kumaha ya. Dahareun jengkol hiji dua. Karet mah nya mah dahar karet. Ih kosong. Mak. Naon si budak? Ah. Berisik we. Eta si Mak mana? Gawe. Ya Allah, ulah ayeuna sugan kamari gitu. Atau budak ngawani emen. Ah. Lah, mayat indit bae. Nang terus ka ditu. Saling hela. Di imang ngeureureurin masak henteu gawe naon henteu. Masa sepi. Oh, jor ya imah. Oh, emang di bawah lagi sepi kok. Apa silin? Kamar saya tonight jangan gawe. Ieu orang di mana? Terus mah ke mana ya? Marantau. Kok bisa? Kuna tuh kamari. Nanti mau sentuh panik. Panik dong, masa enggak? Ngapain panik? Kan masih banyak yang lain. Dasar bapak pakai edan. Keluarga gelo.